Saenggeus udang sare, abdi biasana ngabereskeun kamar sare abdi. Salimut dilipetan ku abdi abe rapih, buku diteundeun di rak buku. Kagiatan ieu abdi lakukeun saenggeus udang sare abe kamar teh katempo rapi. Saencan emam, urang teh kudu ngumbah leungeun heula, make sabun antibakterial. Abe bakteri jeung virus-virus teu ngilu asup pas urang emam. 20 detik nyaeta waktu anu dianjurkeun ku dokter saker ngumbah leungeun, geus eta tinggal bilas make cai nu bersih. Saenggeus ngumbah leungeun, abdi langsung indit ka dapur saker emam. Sarapan isuk teh wajib dilakukeun, abe urang semangat ngalakukeun sagala endah di beurangna. Ayeuna abdi arek ngajelaskeun ngeunaan virus corona, mulai ti cara panularanna, gejalana, jeung cara abe terkena virus corona ieu. Virus corona teh nyaeta panyakit anu disebabkeun ku virus anyar, nyaeta SARS-CoV-2, nyerang sistem pernapasan. Virus ieu teh hiji keluarga jeung virus MERS jeung SARS. Cara panularanna nyaeta hiji, lewat batuk bersin jeung cai ludah penderita. 2. Nyepeng mulut jeung irung tanpa ngumbah leungeun heula. 3. Kontak fisik di jarak deukeut. Gejala kena corona nyaeta poe kahiji harareeng, nyeri otot, batuk pilek. Poe kadua hese napas. Poe ka-7 kondisi tengah baik. Poe ka-8 gangguan pernapasan akut. Poe ka-10 gangguan pencernaan. Jeung poe ka-14 gejala tambah buruk. Cara agar terkena virus corona: 1. Rajin ngumbah leungeun make sabun. 2. Tong nyabak area beungeut. 3. Gunakeun masker lamun gering. 4. Jauhan karamean. Jeung 5. Jaga kebersihan di lingkungan sekitar urang tinggal. Sakitu wae video ti abdi, moga-moga aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.